Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala sareng nyata parantos ngadawu saha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi kaitu Rasul wasallama sareng muga nambihan kasalamatan itu Allah kaitu Rasul at-tajiru ngadawuh kana lafad at-tajiru ari tukang dagang as-soduku anu bener tegesna banget benerna yuhsaru bakal dikumpulkeun eta bakal dikumpulkeun itu tajirus soduku tegesna tukang dagang anu bener yaumal kiamati dina poe kiamah ma'as siddiqina sarta siddiqin tegesna pirang-pirang jalma anu balener kabeh wasyuhada'i sareng syuhada tegesna pirang-pirang jalma anu marawat syahid A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Anjana kitab Sulamut Taufik halaman 50. Kantun wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala sareng nyata parantos ngadawuh saha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi kaitu Rasul wasallama sareng muga nambihan kasalametan itu Allah kaitu Rasul. At-tajiru ngadawuh kana lafad at-tajiru ari tukang dagang as-soduku anu bener tegesna banget benerna yuhsaru bakal dikumpulkeun eta bakal dikumpulkeun itu tajirus soduku tegesna tukang dagang anu bener yaumal kiamati dina poe kiamah ma'as siddiqina sarta siddiqin tegesna pirang-pirang jalma anu balener kabeh wasyuhada'i sareng suhada tegesna pirang-pirang jalma anu marawat syahid halaman sabaraha halaman 24-nya sanes opat-opat pasal warnana dendaan
sok nyebut denda aya nu denda denda sanksi samewe atas ayat kabelah halaman 24 ari warnana dendaan anu kudang dingaranan eta teh 5 bagian anu wajib dilakonan
di Mekah teka bujang ken geus dilembur pajang saum jejer 10 dinten kanu kitu dan tartibna cek rawuh jeung hadamna anak pondina min hajna aku rejeng muharrona dan takdir rejeng takdirna eta mun embena operkeun kana hargana teh sodako kenduitna eta duit dibalikeun kana beas teh bagikeun ka fakir jeung ka miskin niat sodaqoh dendaan lamun teu boga duitna sapa ngajieun embena puasa unggal di tanah samut teh sadintena. Dina masalah dendaan lamun teh mah nu dilanggarna teh wajib haji aya rukun haji aya wajib haji sapertikeun mana sapertikeun henteu wukuf atawa mabit di Mina dendaanana teh nyaeta ku hiji sato anu mancing dina kurban berarti lamun rek domba umur sataun lamun embe umur 2 tahun cek baheula atawa ku 1/7 tina onta atawa sapi atawa munding mun teh mah di Arab aya sapi jeung aya munding maksudna lain meuli onta 1/7 da moal aya menjual nage nya tapi lamun anu damna tujuhan bisa patungan meuli hiji onta ngantang tuna meuli onta bakal leuwih mahal daripada meuli domba. Di orang mah mahal kene domba jiga nanya domba hiji nu alus 4 juta 3 juta 7 kali 3 20 hiji juta ari harga sapi sabaraha mirip-mirip atunya ari kitu mah ngan lamun dibandingkeun jeung onta mah jigana bakal mahal naon mahal onta jigana pedah we can meuli onta nanya beuting murah onta teh kumaha lamun teh mah di ditu teh domba eueuh sapi eueuh embe eueuh onta eueuh
Maka pilihan kedua murattab bahasana teh nya. Pilihan kedua lamun eueuh sato ceuk kawal kahiji maka ku puasa 10 poe. 3 poe dilaksanakeun di ditu di Mekah, nu 7 poe dilaksanakeun di lembur. Mun urang Cikamuning mah berarti di mana di Cikamuning. Ngan saur kawal kadua mah lamun tea mah sato eueuh maka gantian ku hargana. Lamun harga domba atawa embe 3 juta teh berarti cukup make duit 3 juta belikeun kana beas. Menang sakumaha teh berarti beasna sa kintal teh anggap we 1 juta nya, ieu beasna alus di Mekah. Berarti 3 juta teh 3 kintal. Eta nu 3 kintal dibikeun ka fakir atawa miskin di ditu nya dibikeunna teh masing-masing samud. Anggap we amih babari ngitung samudna teh 1 kilo ya. Berarti pikeun sabaraha jalmaeun tah 300 jalmaeun. Ieu mah ngitung amih gampang ya. Berarti 300 jalmaeun tah hiji domba teh 3 juta teh. Ngan lamun teu boga duit pas-pasan mawa duitna ge ieu mah boro-boro jang mayar denda, maka gantian ku puasa samudna sapoe. Berarti 300 poe puasana lamun teu boga duit ya. Mending kawal kahiji tadi kan sabaraha poe 10 poe di ditu 3 poe di dieu 7 poe. Eta dina masalah denda atawa dam bagian kahiji nyaeta anu ninggalkeun kana wajib haji ya, sapertikeun mabit di Mina, mabit di Muzdalifah atawa jumroh bisikana wae nya wajib eta mah lain je. Tos engke bagian anu kadua dam wajib ngaranna tos selanya. Teraskeun hancana. Ieu teh nadomna panjang teuing nya, lain panjang teuing benernya ada emang kieu kuduna panjang keneh. Aya 10 halaman deui. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene nyarioskeun dina jual beli. Wasartul mabi'i ayeuna bagian nyarioskeun syaratna barang anu dijual. Barang anu dijual teh kudu nu kumaha, da teu setiap barang meunang dijual, bisa dijual, halal dijual ya. Tadi dieu syarat barang anu dijual teh nyaeta qalahu Ahmaduz Zahidi khamsun aya 5 bisi urang gaduh barang hegrek dijual tak kudu aya 5 syarat ieu nya. Mana nu 5 teh ahaduha ayyakuna tahiratan ainahu au mutanajjisan binajasatin. Nomor kahiji ayyakuna tahiratan ainahu, barang anu dijual teh jenisna kudu suci lain anu najis. Berarti teu meunang lain kudu bersihnya tapi kudu
suci teu meunang ngajual barang anu najis. Ari kitu aya nu sok ngajual barang anu najis, aya di perkotaan mah ngajual tai sapi, ngajual tai domba, ngajual tai hayam. Alus eta teh kana tatangkalan mah cenah halusnya eta teh teu meunang dijual belikeun. Kumaha mun urang butuh, tinggal ulah jual beli, tai menta duit mere beres ya. Tinggal sing bener ngobrolna, ulah meuli tai hayam tapi menta tai hayam eta mah masalah cara, masalah teknisnya. Nu penting bahasana ulah meuli ya. Kumaha we nu sejen lah, rek silih bere pek, rek silih penta pek, rek teu ngobrol naon-naon nyokot tai alungkeun duit pek ya. Nu penting eueuh bahasa meuli ya. Teu kenging tah. Naon ngan tai unggulnya anu sok dijual belikan? Au mutanajisan atawa barang nate kanajisan binajasatin kalawan hiji najis latamna'u anu henteu nyegah itu najasah aruyata kana ningali ma'aimkanita hirihi sarta kongang nyucikeunana itu mutanajis. Ngajual endog anu bobolokot atawa aya naonan aya taian teh bonusna teh teh kenging nya lamun teh mah jual beli. Anu mana ieu najis teh lamun dileungitkeun teh bisa nya. Endog di pasar nu aya taian lamun dileungitkeun heula taina bisa teu? Bisa dikumah ngan teu puruneun meureunnya teu kaharti. Saayana we tah lamun anu ngajual barang nu gampang mah endog heg aya najisan aya taian jual beli na teu sah sabab tai dina endog bisa dipisahkeun. Kumaha lamun teu bisa dipisahkeun, ieu mah dagang angeun kapodolan tai cak-cak, diteangan tai cak-cakna leungit galokeun we teu ngarobah rasa ieu. Eta mah jelas nya teu kenging secara hukum. Kumaha lamun dibikeunan? Ulah dibikeunan ge. Kumaha lamun nu diberena teh teu apal? Teu nanaon ari nu teu apal mah ngan lamun nu apalna doraka. Boga angeun sakatel karagragan tai toke diteangan kalah kagogorempalan eueuh we leungit. Da urang mah geuleuh aya taian bikeunan we ka batur. Tanu dorakana teh urangna nya. Batur nu ngadaharna mah henteu dapangna wanieun ngadahar ge teu apaleun aya naonan. Aya taian. Kumaha tu solusina lamun aya endog terus aya taian? Tinggal ulah jual beli, berarti masalah beres ya. Ulah meuli endog atuh minta endognya atawa cokot endog lain bayarnya bikeun we duitnya atawa kumaha we lah eta mah carana mah penting henteu jual beli. Di dieu mah dicontohanana kaholin saperti kenaon ari holun teh cuka mangkaning cuka teh loba di pasar ya. Hiji tah barang anu najis teu bisa dijual.
waduhnin wa ma'i qalilin id tahruhu bibulughihi kullataini ihalatan la izalatan kal khomri tadhuru bitahalluli. Rek dina minyak nu kanajisan mah paribasa aya minyak nu aya alkoholan eta teh sok dipake naon sok dipake dalil, dipake alasan kudu jual beli minyak minyak tanpa alkohol supaya nu aya alkoholan teu payu. Padahal alkohol nu dina minyak mah teu mantak nganajiskeun, dina najisna oge dihampura. Mangga bisi rek ngangge minyak nu aya alkoholan tuluy dibawa salat. Saperti kenaon sok disemprotkeun ing tiis karasa nya. Mangga eta mah. Wala yasihu bai'u ma tamna'u ilan najasati ru'yatuhu ma'a imkani tathirihi. Na'am yasihu bai'ul ardi al musmidati bin najasati. Kumaha cenah lamun ngajual taneuh ari dina eta taneuh teh sok digiri-digan anjing modal, domba modal, hayam modal. Ta eta mah naon menang sah dijualna. Wa illam yumkin tathiruha sanajan teu bisa disucikeun. Ayeuna lamun boga taneuh tuluy di dinya aya kandang domba kan modalna teh kahandapnya, cik eta nyucikeun taneuh kumaha dikali meureun geus nyerep mah kahandap. Sanajan teu bisa disucikeun ari nu dijualna taneuh mah teu kudu disucikeun heula alias menang dijual belikeun. Sapertikeun anjing nincakan teh hal mah kudu disucikeun nya, kudu dikumbah. Tapi lamun nincakan taneuh mah anjing nincak taneuh kan najisnya menusum hujan komo baseuh tuluy urang nincak deui ka dinya henteu kabawa najisnya sabab eta mah ayana dina taneuh nya dihampura. Illa bi izalati ma wasala ilaihi samadu dhahiru minha fa innahu min maslahatiha walidorurah. Sabab madarat udahnya di jalan anjing ngaliwat, urang rek ngaliwat dipel heula taneuhnya hararese atawa dikrok meureun beuki jero teu kenging nya. Teu kenging naon mangga eta mah. Wa yulhaqu bidzalika bai'ul abniyati bil labini. Dipilukeun alias menang naon bai'ul abniyati ngajual pirang-pirang adegan bil labini kalawan bata wal ajuri al majuni bizibli jeung adukan tembok menjaman ayeuna mah anu diadonan sarta kotoran hayawan. Bata kanyieuna teh tina naon tina taneuh nyanyieuna teh diaduk geuning. Kan make cai ari cai tina bak mah komo lamun caina saeutik nyaah caina teh ti mana tina balong. Di balong aya nu modal disiu ka dinya tayna ka bawah sawareh ceuk kasarna dipake ngaduk jang nyieun bata. Ngajual bata eta hukumna menang sanajan ngadukna make cai anu najis ya atawa kunaon we najis nama atawa urang keur ngaduk anjing milu ngaduk di dinya nya milu ngaduk bata nya ciring cincat maksud nama menang batana menang dijual imahna terjadi najis ya pedah batana najis idla yumkinu tathiruhu illa bihadmil bina sabab hese nyucikeun najis tina bangunan tina tembok tina bata kajaba kudu diancurkeun heula hese dikumah gigirna buat teuing ayana di tengahnya.
Wa isolul ma'i ila batinihi jeung deui keur ngaduk cai pasti lain ngan ukur di luar hungkul tapi bakal ka mana? Bakal ka jero pangna taneuh nepi ka liket oge, pangna ngaduk nepi ka campur oge nya. Menang eta mah. Wa ka'annahum ugtufiru lain berarti teu najis nya. Najisna mah anger ngan peda ugtufiruhu dihampura alasanana teh lidoruroti karena madarat. Afada dzalika ar-Romli kitu kasauran Imam Romli. Hiji ta dua wasaniha kaunuhu muntafa'an bihi. Nomor kedua barang nu dijual teh kaunuhu muntafi'an bihi kudu barang anu bisa dialap manfaat walau ma'alan sanajan dialap manfaatna teh engke isukan. Hari kitu aya barang nu sok dijual tapi eueuh manfaatna. Loba aya namanya dina all shop online atuhnya. Dina online aya nu ngajualan angin dibungkus dina plastik tapi da aya we eta nu meuli. Teu ngartinya nu ngajualan angin udara asli pegunungan Cianjur hargana teh 6.000 sakantong padahal jang naon mun geus dibeuli nya dikieukeun dasar eta mah meureun beuki caliwara teh jadi beuki payu gitu. Teu meunang nya ngajual barang nu eueuh manfaatna. Aya manfaat mangan pedah isukan ta eta mah mangga jiga ngajual naon nu manfaatna lila teh jiga ngajual bibinihan ngajual binih bayem binih kangkung manfaat teh eta binih ayeuna harita henteu jang naon nya binih manfaatna mah isukan nalika dipelak jadi ta eta nu dimanfaatkeun mah nya. Jadi nu manfaatna isukan eta mah menang ya. Wasaniha bukti nu dijual teh manfaat rek ayeuna manfaatna mah atawa isukan. Jika ngajual bibinihan kan harita mah teu manfaat jang naon binih kopi binih arba binih mahoni keur leutik jang naon teu manfaat binih tunun binih kadu montong ngan peda isukan manfaat mangga tiasa dijual. Tadi dieu mah falayasihu teu sah naon bai umma laman manfaat pihi ngajual perkara nu teu aya manfaatna kahabatihin totin sapertikeun ngajual siki gandum mun bieu mah siki bibinihan nya ngan pedah hintoh gandrum naon gandrum siki gandrum wahasarotin jeung pirang-pirang gegeremetan. Ari siki gandrum makan eta mah dahareun yang ngajual gandrumna lain ngajual sikina. Ari sikina mah kan leutiknya siki gandrum hiji 500-an sanajan murah da eueuh manfaatna jang naon atawa ngajual kalakai bari hiji nya eueuh manfaatna kalakai hiji eueuh manfaatna. Beda lamun aya manfaatna kalakai ge saperti kenaon daun salam kan eta sanajan geus berbentuk daun bahkan kalakai eta mah manfaat beki jadi kalakai teh beki alus kana pasakan eta mah meunang aya manfaat ieu mah eueuh manfaatna. Wahasarotin pirang-pirang gegeremetan ngajual reungit ngajual rametuk ngajual laleur aya kitu nu ngajual aya ulah disangka eueuh aya ngajual sireum eueuh teh di urang nya
latu kalu illal alko anu tara di dahar itu hasarot. Yang naon datara di daharnya ulah jeung deui di daharna ge kajaba di beulah kota mah aya kan nu sok ngadaharan sireum hideung di urang mangaranna teh sireum lada nya eta teh sok di daharan kumaha ngadaharna dicampurkeun jeung nasi goreng aya ngajeblag nasi goreng semut jadi laladana teh kunaon ku sireum nya ulah kabita urang mah nya akur jeung pedes juga nama ilal alko kajaba hileud bilatung mah fayasihu bai'uhu sah ngajual bilatung aya sok ngajual bilatung aya para naon para manuknya liman faatim tisosidami sabab aya manfaatna eta mah nya wa illa dudul kuzi nya kajaba hileud pikeun naon wa illa dudul kuzi fayasiu bai'uhu liman faati mayatawaladu minhu pokona mah lamun aya manfaatna mah meunang dijual ngan lamun eueuh manfaatna maksud eueuh manfaatna teh eta sireum ge manfaat di jieun nasi goreng tah eta mah manfaat ngan pedah dilarang dianggapna eueuh manfaatna tuluy wala yasihu bai'u subu'in la yanfa'u li soidin teu meunang ngajual sato galak jika naon ngajual maung ngajual anjing ngajual anu garalak orai galak teu teu meunang layan fauli soidin wala likitalin alaihi aya dicontohan kal asadi sapertikeun singa wadi bi ajag wala bai'ul himariz zamini himar anu lumpuhnya layan fauli soidin wala likitalin anu teu manfaat pikeun moro ari nu sok dipake moro mah aya nu ngengingkeun ieu mah meuli anjing ieu mah resep we lain jang moro teu kenging ngajualna oge meserna oge ngan ieu mah butuh anjing teh keur moro atawa keur naon herder keur ngalacak nya ngalacak musuh teh eta mah aya nu ngengingkeun wala bai'ul himari zamani teu sah ngajual himar ari himar teh mirip-mirip kuda az-zamini anu lumpuh jang naon teu dagenannya alladzi la taq'a fihi nu teu aya manfaatna bikhilafil abdi zamin ku perbeda ngajual abid anu lumpuh teu aya abidna ge nya wa bai'ul labani bani adama sahihun kumaha lamun ngajual cai susu teu boga jualeun tapi ieu cai susu bijil wae nya eta mah meunang bisi rek dijualan pek ya jualan kanu keur nyarusuan tah meunang eta mah susu urang susu sapi mah jelas halal eta mah nya kenging ieu mah labani bani Adam cai susu anak Adam susu jelema susu urang ya berarti masing lalaki ge ari bijil mah caina ek dijual ek aya nu meulina sahihun sah ya. Teras wayasihu sareng sah naon bai'u mayun tafa'u bi ru'yatihi ngajualna perkara anu dialap manfaat naon biru yatihi ningalina itu emak katawusin cara merak au bisautihi atawa karna dialap sorana itu emak
Kazur-zurin sapertikeun manuk zur-zur. Sah ngajual anu ceuk umumah teu aya manfaatna ngan pedah manfaat ku ditinggalina. Urang lamun meuli barang aya nu jang dahareun, aya ngan saukur jang tingalieun nya. Meuli piring alus ngan mun dipake mah nya ieu teh jang tempoeun mangga nya. Di dieu mah katowusin sapertikeun manuk merak. Manuk merak kan manfaatna teh ku ditingali. Naonana eung? Buntutna kieu mah dak-dak ka tukang ning alus jiga naon eung? Da jiga merak. Au bisautihi atawa karena sorakna. Sapertikeun manuk anu alus sorakna ngan pedah teu meunang didahar jiga naon eung? Manuk anu pamatuk luhurna teh naon ngaliwat teh naon ngaranna teh kieu teh? Tah sapertikeun ciung, beo, kakatua, naon di urang mah? Kahkeh. Tah kahkeh. Woodpecker, caladi. Eta mah resep sorakna ya. Mangga eta oge nya. Caladi kan tuk 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 tuk. Ayeuna duk aya keneh duk henteu. Aya mangga. Wa in halla akluhu lakin tamsil bihi li annahu yuzadu fi samnihi li sautihi ngan biasana nu kitu masok mahal ya. Sabab suarana alus cenah. Wa yasihu aidon bai'u mayun tafa'u bi ta'limihi kakirodin. Sah ngajual perkara anu dimanfaatkeun ku dilatihna. Ari pas dibeuli mah teu manfaat ngan lamun dilatih jadi manfaat. Sapertikeun mana? Kakirodin sapertikeun ngajual monyet. Ayeuna sok ngajual monyet? Aya nya. Anakna ku dilatihna eta jadi alus bisa jang moro, bisa jang nyiaran geuningnya ngan sabager-bagerna ge monyet terkadang mah sok jadi galak lamun kasinggung atawa lapar nya dangarana ge sato nya kasinggung baper monyetna berarti nya menang ya. Au bisoidihi atawa karena dipake moro. Titah moro naon eung? Titah moro mencak. Tadi dia mah dicontohan kasih korin sapertikeun manuk alap-alap. Alap-alap aya di urang teh. Wahirotin jeung ucing serek dijual aya manu meuli nya. Pikeun moro naon? Moro beurit jeung moro lauk. Afadadzalika ar-romli. Nah, jadi mangga kenging secara umum teu tiasa ngajual atawa meuli nu teu aya manfaatna ngan aya sebagian nu tiasa lamun aya keunggulan sejen sapertikeun teu aya secara umumah manfaatna ngan manfaat jang ditingali, manfaat jang dikupingkeun sorakna atawa manfaat jang diwurukan pikeun jang moro nya. Diwurukan teh dipapatahan nya. Eta mah kenging. Wasalisuha terus sunginya 5 nembe 2 simpulkeun heula. Hiji tadi barang anu bisa dijual teh kumaha? Kudu anu suci sehingga teu sah ngajual barang anu najis atawa suci barangna mangan katempelan ku najis anu bisa dipisahkeun. Nu kadua teu sah ngajual barang anu teu aya manfaatna. Kajaba secara umum mah teu aya manfaat ngan di sisi lain
bisa dimanfaatkeun sapertikeun manfaat ditingalina, manfaat sorana, jeung bisa diwurukan atau dilatih ya, menjaman ayeuna mah pikeun moro jeung nu sejena. Kantun nomor katilu leungit wasalisuha kaunuhu makduron tos cekap heula. Jadi nu katilu mah barang nu dijual teh kudu aya dina kakawasaan urang, sehingga ulah ngajual barang anu urang teu kawasa. Urang rek ngajual manuk mana tuh dina tangkal beuteuy tah sanajan manukna nu urangnya tapi eta mah kan di luar jangkauan teu kenging. Tos cekap heula we. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki'alana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bitalimi, antarzuqonal wasi'ah, tarzuqonal amanah, abdi tawassul ku pamurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahuripan.